Taeta ijab qabul termasuk kamari syarat barang anu menang dijual teh aya 5 diantarana barangna kudu suci tuluy barangna kudu aya dina kakawasaan urang ulah barang anu batur atawa ulah barang anu teu dikawasa ku urang sapertikeun boga manuk leupas tuluy dijual. Belilah manuk urang dimurahkeun 100.000 we mangkaning manuk 20 juta. Mana manukna tuh na tangkal kopi eta teh teu meunang nya. Ngan aya nu dimeunangkeun sapertikeun ngajual lauk nu aya di balong anu babari ngubekna nya. Sagede nage balongnya eta mah babari da lauk mah beda jeung manuk mah hiber bisa ka ditu ka dieu ari lauk mah di dinya babari nya ngalana meunang eta mah tos kumaha lamun teh mah jual beulina teh teu sesuai jeung syarat rukunna tadi dieu fa'ala man aroda al bai'a sahajal nu boga maksud jual beli boga maksud dagang boga maksud ngajual tawa meuli lain tukang warung atawa toko wungkul da urang sarerea ge terkadang mah jadi pembeli jadi penjual mun butuh tarasi meuli tarasi berarti urang jadi beli ngalakapol di kebon tuluy dijual berarti urang teh jadi penjual berarti sarerea atuh ari kitu mah nya ulah ditujukeun sahajal manurek ngamaksud jual beli oh ieu mah jang tukang warung henteu urang sarerea ge ngajual osok meuli osok berarti jang urang ieu teh jalma nu boga maksud jual beli urang mah lain boga maksud lain boga maksud wungkul bahkan geus jadi naon pelaku nya geus lila ayat ta'ala ma zalika wajib nganyahokeun kana syarat-syarat jeung rukun-rukunna jual beli nu kamari teh kumaha lamun teh cumpon syarat jika naon kan ari jual beli teh barangna kudu anu suci ari ieu urang barangna najis sapertikeun tai hayam tai domba da alus eta teh kana naon kana pepelakan gampang tinggal ganti akadna ulah jual beli tapi silih bere kumaha carana kumaha we nu penting lain jual beli tapi ganti jadi naon jadi silih bere tah gitu aman ari kitu mah nya silih bere mah mun dibahasakeun mah urang mere tai domba sakarung ceuk anu boga duit teh urang mere duit 100.000 da mere duanana nya sanajan lamun dinaonkeun mah lamun disedek-sedek mah si eta moal mere duit lamun teu dibere naon lamun teu dibere tai domba ngaranna teh hibah biiwan mere ngan make tutukeur mere ngan make tutukeur teh hibah biiwan teh bahkan geus menjamur di urang mah nya naon nu mere dibere nu teu mere teu dibere eta teh sanajan kikituan teh goreng eta teh nya tapi da kumaha dengan budaya goreng tapi geus melekat nya mantak aya bahasa ahsin ilal muhsin nyieun kaalusan kanu mere kaalusannya si itu mere kurang bere deui bahkan sakapeung mah sok asa jadi kahutangan nya barang bere teh sok asa naon sok asa nginjumkeun asa nganyukeun nya mere komo lamun jeung piringna aduh engke ieu piring ieu sia naon padahal mati ditu teh naon mere teu menta kudu dieusian deui ngan karumasaan nu di bere eta mah urusan masing-masing jeung urusan hate masing-masing nya tos
Kumaha lamun teh mah jual beli na teh sesuai syarat rukun sapertikeun kumaha barang najis dijual ngajual abdi kana ieu tai doma sakarung kalawan harga 100.000 tara kitu nya nu jual beli mah henteu naon henteu lentong jiga kitu ngan ieu mah supaya kaharti ceuk nu meuli abdi meser ieu tai doma bieu tai doma teh hayam jadi poho tai doma sakarung kalawan artos 100.000 nyangakeun barangna dalam kurung tai doma nampi artosna nyangakeun artosna nampi barangna bari nu dijual belikeun teh naon tai domba maka hukumna haram jeung doraka lamun akanna jual beli ulahnya atawa ngajual manuk keur hiber atawa leupas atawa ngajual barang anu batur eta oge sami teu kengingnya jika di pasar nih gigireun jongko urang teh aya jongko batur nu bogana keur KWC aya we nu rek meuli teh ka mana ieu nu gaduhna nuju KWC oh sok abi we sok bade kan meser naon tah ieu tah niatna mah hade pangajualkeun barang sahaeung barang batur tapi nu bogana henteu nitah teu ngawakilkeun sanajan awal akhir nu bogana jadi bungaheun eta teh doraka nya teu kenging kajaba lamun anu gaduh jongkona teh ngawakilkeun urang rek KWC heula engke bisi aya nu meuli pangnaonkeun pangladangankeun tah lamun kitu mah engke lebetna kahanap kana wakalah alias ngawakilkeun mangga ari kitu mah tos bahkan lamun dina dahareun mah wa illa ya ta'allam zalika akala riba sa'a am aba dalam teh mah jual beli teu apal kana ilmuna pasti kena atawa nyorang kanu disebut riba teh lain riba jika mawa kurupuk nih tukang kurupuknya riba tapi riba teh hiji akad anu doraka gampang namanya tos eta nya